Lila pisan rek jang larang Pak Haji Luri anu bagus mikerasi salamina Abayu duaan nomor lamuna hayang hirup Abayu sauyuna sor kapayun pulang akan karin jakal nikmaturiat aangga resangka bisa pagaya goreng miyun di balepan ibu haja euy ngan ukur mata tiba sor akan angga mana mah Dedeh teuing panayagaan batur mah arangkat ka Mekah jara di haji daerah penting ieu mah jara di anjing paingan cekat terangan sungut anjing teh najis disebutna oge najis mugo Allah ku najisna eta sungut anjing lamun eta sungut anjing antal kana leungeun urang teu syah urang salat kudu dikumah ku cai 7 kali make taneuh ongko bener ku najisna sungut anjing moal kopi we ayo kurang maring dan dagang usaha teh aing keur ngomong teh kopi usaha antep nyaho aing keur usaha emang na aing teh usaha kitu aing keur usaha mainan keur usaha apa pada usaha mah bae jangan hampura jang mudah-mudahan dang hampura jang cing payu kopina jang cing beunghar akang nu dagang kopi lamun teu payu wae inu me ku sia kabeh tawa aburkeun gitu aduh tukang kopi tukang ngacleng aduh hampura jang aing keur ngomong tuh kopi dengan ganggu dengan jeli jangke dewek diberi duit temun teh payunya dia dari 1000 di mana minta kopi genep ya jadi najis mugo lado ku najisna sungut anjing tapi sanajisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh aya tapi lamun sungut ente nyinggung kana perasaan aing cai naon anu bakal bisa ngumah manya cikopi nya di sini survei membuktikan tepat reuas jadi sanajis-najisna sungut anjing moal leuwih najis tibatan sungut ente bieu ka aing agama naon maneh Islam bener Islam bener di imah ge sajadah boga 3 tong boro sajadah gablek 3 aya 3 truk di imah sia aya tidak pake salat mah karena naon dibagikeun soalna dipake reregan ku sia aya loba mah dibagikeun ningikeun ku maneh ieu lain cek dewek lamun bener maneh ngaku agama Islam ieu cek katerangan lain cek dewek cek katerangan al-islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi hartosna pasti maneh nanyakeun teu ngarti
Ari umat Islam teh sasama umatna silih salametkeun ku leungeunna jeung kulisana. Kari-kari ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta sungut tapi eta leungeun dipake nganyerihatekeun batur nu kitu disebut Islam. Teu bogo da teu rumasa nganyerihatekeun batur kuring mah. Tah sia mah kitu. Kasalahan batur di korehan, ari kasalahan sorangan disumput-sumput. Cek katerangan oge ungdur kaifa kadzabu ala anfusihim geura saksi kabohongan maneh ulah rek nyaksi kabohongan batur. Dawa tugas lain selaku manusia pikeun ngahukuman batur. Tuh jauh-jauh di ngabohong naon da teu rumasa. Tah siapa kitu kayak oge. Lain akang bet amak-amakan kunaon atuh da kudu pugu. Hayang nyaho. Naon? Aing ngamek naon? Naon? Dengkeun ku sia. Nah, aing jaipongan kenangna dikeplos-keplos. Oh, gara-gara eta yai. Iya dong. Gua kan malu, Bro. Ya pasti. Aing datang ka dieu rek ngahibur. Bakating ku era tebo beungeut aing jadi beureum. Tadina ge geus kitu. Bapak guru taslim jauh-jauh ti dieu mah waranginang hayang nempo aing gara tapi sia ngalaku babaturan dewek tapi kenang dikeplos-keplos geuleuh naon nyawaku naon ka aing. Lain geureuh naon ngewaku naon ye akang. Naon? Heuk akang teh cing ngarti ka tukang kenang jol solonong jeung ieu teh lagu-lagu batur Pak Haji. Terus maksudnya? Akang jol solonong we nyawer henteu Pak Haji mah nyawer akang mah henteu. Bere tukang kenang. Oh, gitu. Ya atuh. Jadi siang ngamek teh jadi dikeplos-keplos teh gara-gara aing teh nyawer. Nya atuh. Oh. Teh sangka sia pi duit. Lain pi duit tak capek jainya. Sia ayeuna hayang disawer ku dewek anu teu ngarti mah sabenerna maneh. Naha? Mau ke naha-naha dengekeun ku sia ayeuna si lain hayang disawer ku aing. Aing duit di mana? Coba mau jeung ngomong duit di mana? Ieu akang teh nabeh unggal peuting saweran loba. Totoronan ongkoh. Dengekeun ku maneh Oden. Naon? Sanajan aing nabeuh totoronan sanajan aing loba nu nyawer dengekeun ku sia da duit mah lain ku aing. Ku saha? Hayang nyaho? Kusaha? Tah ku si Dadan. Bener ke eta. Iya we ku cucungik dalang. Duit mah. Dalang mah ngeunah panagan mah ngeunah. Turun mobil, unggah mobil, sumping kanu kaguan maksad, dibere balikna di bahanan aing digencet tina kotak. Dengekeun ku sia Dadan. Sia teh hirup dengan saukur ngagulak jelek aing. Lamun eueuh aing ti mana nyatuna sia Dadan. Dengekeun ku sia. Ongko nyarekan, ongko nyium kumaha? Da aing mah hirup lamun dalang Dadan. Elah. Ampuran ya ga? Sami-sami Kang. Heureuy we nya. Tangatang kolom sonten-sonten istilah teu panggih jeung Pak Haji Ruli deuleu. Banyo. Banyo. Tangetang reunian jeung Pak Haji Ruli inget ka Abah dari dewek teh. Kang. Nempo Pak Haji Ruli teh jobrai pamun teu Abah. We kamari teh tanggal 3 teh deuleu. Ulang tahunna. Ulang tahun Abah, hari kelahiran Abah. Kamari tanggal 3. Munut ieu we lah ieu menyungkeun kaweningan galihna. Dina danget ayeuna etang-etang pangeling-eling ka Abah. Nya mudah-mudahan Abah ditampi iman Islamna. Amin. Ditetepkeun ayeuna kanikmatan mungguh Allah. Dicaangkeun alam kuburna. Amin. Urang kintunan we ku doa nyata ku ngalayan ngucapkeun doa Al-Fatihahnya nya umul Quran etang-etang ngadoa ka Abah mudah-mudahan Abah ditampi iman Islamna. Al-Fatihah. Iya. Alhamdulillah. Hatur syawun nuhun laksa ketika bingahan ka wargi-wargi di dieu nu pantar parantos ngiring ngarojong, ngiring ngadoa kabun Bapa. Tak kitu Pak Haji Ruli. Nya bisa rek hajat sok Pak Haji Ruli buru. Nya. Regera hajat buru geurana beuh aing. Ngan mung aing murah mah.
kadulur ngomong nyage dulur ai murah mah teu cara layang deui. Keun bae Pak Haji Ruli keun bae da abdi mah yakin Pak Haji Ruli mah seniman mah nya aing balik lengo. Ayo. Kang Tulungan. Dah, saha teh? Kang Tulungan. Eta we laguna teh si goblok. Aya anu gagara Yaman kana bitis jeung ngegelan lebok monyong lebok eta teh kukupu. Aduh eta manusia Naon deui manusia sora nepi ka nya ketang teu geus sieun aing teu oh kabejakeun jelema pae ku juri geueuh lamun ku beus loba tagiles ku juri mah eueuh dina berita aing can pernah ngadenge juri akan jelema manusia teu sieun tahayul gigituan teh komunitas TV ini acara karma buruk kade aib kerhiburan mah teu naon nalajo mah ngan ulah dipake diyakinkeun da gaib ngaranna ge nya tahayul kaituna dina jurang kita bisi tigebrus kana jurang kamusrikan kalau dipercaya teuing nya kade pilih-pilih nonton acara teh ai keur hiburan mah teu naon ditonton mah keur hiburan mah nya kan kade ulah dijadikeun keyakinan benar manusia teu sieun aing tahayul gitu teh dah manusia tiris euy da walu dieu walu naon dieu rek naon urang ludo manusia A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Nuri darat una jaya nuri cai jaya una sang ratu mut putih banyu mingkem amingkem balalager jurig di dieu awas jurig di ditu we sok mare pulsa sarua pager manusia A'udzu billahi minasyaitonir rajim Lekoh ya Bismillahirrahmanirrahim Jurig nyingkir setan nyingkah wana wani wawuh teu wana teu wani teu wawuh wawuh macing jauh itu manusia Sima aing sima maung sieun ku aing ge sarua sieun ku maung ka kidul aing ka kaler maung ka luhur aing ka handap alhamdulillah teu papanggih jeung maung salamet dunya akhirat manusia ieu mah lain jampe nu teu mati lain jurigna budeg jurig tutut gini ya tak budeg ya Kang Tulungan aya anu gagara Yaman kana bitis jeung ngegelan lepok monyong lebok bagian aing itu aya naon Jumanta kasih si Jumanta teh nyapan aka Jumanta oh kieu ya Jumanji aya naon Jupri kieu ya Dahlan Ari Holil Ari Entang aduh
Naon ringkus ayo oman tadi borong ge ngaran ya aing naon dengkeun ku sia aya sora deui sora naon lain eta sia goblok nyanyi teu bisa nu lain eta we nyanyi teh sia teh udah teu bisa deui atuh ye dengekeun lagu teh loba model lagu kerame baheula Papatong Bapak Haji Guru Taslim karesepna eta lagu Papatong kumaha dengekeun ku sia kerjaan ya Kang para radit ieu si koplok aduh ampun arawe aing berang tah berang maju ka lohor Papatong nu koneng entrep naregang sia naon eta mending naon pangajarkeun yang diajarnya sok berang sok berang maju ka lohor Papatong ibu Papatong itu loh Papatong ulah gitu digayem Papatong Papatong ku F Papatong nu koneng entrep naregang sok kumaha mimitina berang maju ka lohor sok ayeuna tahun hareup nya sok berang sok ceungeuna berang sok barang cek aing cingeunah baba berang udah nyaikeun sugane ngeunaheun sok barang maju ka lohor Papatong nu koneng entrep naregang sia mah kitu aduh Papatong teh laras sorong sia mana nyalendro berang sok sakitu berang sok berang aduh coba berang ya sia naon goblok teh sia mah nyalendro we tuluy ulah aya sora deui sora naon dengikeun ku sia geus asa jempling aja keluar sora eta mah sora naon jempe siana jempe dong digamahan belah mana ganeng jempe siana jempe cek aing lamun jempe eta sora keluar jempe bebah aya ngamuk aing iraha di saat astagfirullahaladzim siana jempe siana jempe goblok ya eueuh hayang diamu ku aing goblok kalanceuk ampun sia dengekeun manusia sada naon eta dengekeun ku sia keung manusia kitu-kitu wae teu apal naon eta teh gajah rek ngenom si goblok gajah ngenom kumaha ngaheujeuna anjing aya make jeung ngenom segara naon ari aka kakak rahasia seumur hirup nyari make jeung gajah ngenom
Aduh. Aduh. Kabayang nongna teh segede nong puyuh. Atuh pejet goblok. Aduh. Naon ada gane goblok. Sia jeung ngajang ngenom. Alah. Naon deui ari aka. Kabayang aya gajah mamawa boboko. Kapipi rek nyileung-leung. Sagede kumaha bobokona anjing. Kemana we karep. Aduh. Aduh. Pogo dah hayam. Pandingan tigu gajah. Aduh. Naon deui? Aya gajah pelung. Aduh, diadu teh kongkorongokna genep jam teu eureun-eureun. Geus kongkorongok teh modar. Si goblok. Aduh, sia. Aduh, eta mah hayam mah digenti ku gajah. Aduh. Naon deui? Aya gajah kate. Gajah teh pararenek. Gajah minimalis. Aja. Goblok. Nyeri kulit beuteung. Mingeus atuh Ngeus atuh geus. Sia da goblok gajah ngeno anjing. Mana sora teh nya? Naon deui? Aya bubur gajah anjing. Bubur ayam aya oge. Geus anjing geus ah. Angus anjir ya. Geus. Nah, bakakak gajah anjing. Kumaha ngadangkakeunana ieu? Ngadangkakeun ieu nyolokna kunaon anjing. Tiang listrik goblok. Aduh. Aduh. Si goblok. Aduh. Nah, apa sia? Bodahakan gajah sih teh. Iya di tukang. Suga teu eueuh. Aya gajah pindah kontrakan. Geus teh pegek ganeng. Aduh, akeun mah disebut pegek manusia nyebut gajah nog anjing. Ngeuna silih demi Allah aing. Alah. Ai. Naon, Jang? Riweuh kieu sia teh. Naon? Gajahna datang aja. Raka kakolot teh. Aduh. Raka sia kakolot teh. Da aing mah ka gajah li kakolot. Deuleu ku sia. Aya gajah tulalena saeutik. Dina sirah tulalena. Aduh. Tempo aya gajah make suweng. Jika gajahna banci. Alah gajahna emberan. Alah. Naon? Aya gajah mamawa kantong. Rek sakola paud. Ka aing sia teh goblok. Naon nih Bapak? Gajah-gajah teh ka aing sia teh. Naon nih Bapak? Bieu nyebut kantong-kantong gitu sia. Nu ngagubuk kantong ieu iwati aing. Nyeuna teh Bapak centil mawa kantong. Rek camping. Nah, si edan babatok sia. Bina-bina teuing ka aing teh. Ya gajah darah tinggi. Rek cetruk kejana. Kebayang gajah cetruk, tulalena teh lempeng. Aduh. Ras doraka kakolot teh ah.
naon jangan kebrus ada Pak naon di tukang riwe aya gajah 3 brus sugan teh wah gawir di dieu pek teh aya gawir meneurewas kuring 3 brus kana gawir dadang ngadurudud 3 brus kana gawir ieu dadang ngadurudud jadi babak belur ieu dada nah jadi kieu naon merong eta sia ngomong gitu-gitu geuleuh kadengena kawas lain kolot wae babatok sia aya ngomong gitu-gitu aya gajah teh turut muning aya naon Kakang Semar aya tamu jeung tamu ti mana duka ulah kaget teh bangsa manusia anjir eta soal dulu ulah kaget ya aing he bangsa manusia ye ayana kagan ganeng ayana kesidik aya datan niratang ngademan datan niratang ngademan eueuh manggulingan ra naden nira ningan itu teh bangsa Denawa Kakang Semar ayana kan leres dengan bangsa Denawa itu teh akan diceritaan wae teh naon atuh diceritaan wae teu meunang kitu kakolot teh neraka ayo we kolot teh disentakan ganeng we diceritaan teh diperkosa apa teh ulah kaget teh bangsa manusia mangalingih Denawa dihaturanan anjeun ka dieu di cingluan lainnya mangga ulah kaget bangsa manusia anjir aya anak jangan makhluk naon dulu itu makhluk naon ieu Kakang Semar ieu makhluk nu segede kieu da wala dulu sia makhluk naon nya teuing moal alien bade naon anjeun ka dieu ke lana saha anjeun ngaran kaula Arjuna oh iya Arjuna teh leres nu tukang Semarnya leres yun nuhun Mar dipanggikeun Mar tapi udah teu nanya maneh aing oh serius udah pilih gitu bila yang kena teu yang kena aja sia aya naon ke sagedeung jut mana Semar teh Gusti eta tukang hideung oh eta weh itu nu beureum banget saha maneh abdi gula dia anjing bisa ngomong aduh sugan teu bisa ngomong ya anjing aduh aneh jelema anjing aya jelema anu tiga cangcut kitu beungeut tiga cangcut base anjing goblok sia alah gelutul aja jasa jeung aing heuh siap ya beres meunang lawan aing kuring minangkat ditulang kasasab dalam kaliwang ninangun langit tetepang sok asa kasuap-suap
kusadina mumpung ngaramah daun ieu rumasa salah sorangan mikaheman bagja dengan karuli bagja dengan pun tiris panjang peti ngalahurang di korangan abong titis tulis diri tungara abdi sorangan Nirakan ningali ingkang samya sampun prapta kagetna kagiri-giri ladi aden nirah ingkang sampun prapta panengahing Pandawa Arjuna kaget kasumpingan iya denawa kun nirahangan tika saha anjeun denawa ngeundakeun ngaran kaula kalagunu leres di mana anjeun kalagunu kaula ti nagara Giri Pataka leres bade naon ka dieu bade blak-blakane nya jisim abdi ka dieu ye mangga bade nyungkeun eta nu dipengker saha eta Semar kanggo naon rek dipencit doh bika sangeunahna bapak aing disangka entong deui aya bahasa lemes aya maksud bika nyeri kana hate teh dieu ada belanyap teh nu kieu leuh. Gade aja lah tong ngomong lah. Geuleuh aing geus teh. Beungeut jiga cangcut baseuh kitu sia teh. Sia ka aing wae. Iya, aing menang lawannya. Aduh, geus sabulan aing teh gelut. Terakhir teh jeung mitoha we harita. Jadi anjeun teh maksud terek ngalanyawa Semar Badranaya. Bener. Ieu. Yeah.
lamun anjeun bener-bener rek ngalanyawa Semar Badranaya sapanjang anu ngaran Arjuna masih kena hirup ulah sambatkan yaya anjeun tenawa nah naon kaula nu bakal ngahalanganana nah maneh wani kaing anjeun lalaki kaula lalaki bener maneh wani ora wani dening apa denge usia denge dunungan dulu gitu nah Aisyah salaku anak dikabela dunungan itu bukan saya ngenakeun ngaran dewek Firman bener naon Semar anakna dek naon dia ya saha jelemana anu ridho bapana dipaehan batur tong boro nyawana getih nasa tetes amakan sadami buuk salamar ya bagian aing tanggung jawab aing selaku anakna gan lawan gan ngurus tunjung ngurus tunjung buka lancur daripada sia teu bisa lagu patong jadi karena lagu sate terus bebenyit benar Arjuna menerek halangan mangga di luar jeung aing jauh tungguan poe bantuan nah ieu bagian si lain pek sok cacah cuma jeung cacah deui we ya aduh kadieu sia kafir kasaha sia teh maneh goblok Yahudi sia teh si kafir si tara salat si tara zakat si tara puasa si tara jumaahan nyaho ti mana aing tarjumahan aing pasti nyaho maneh tarjumahan nyaho ti mana nyaho ti mana ning eueuh di masjid aing dengekeun ku sia belegug masjid sia di mana masjid aing di meuni pokona jelema anu eueuh di masjid aing berarti eta jelema tarjumahan sebab masjid aing masjid jami mustin lagu gelut ulah jeung batur sia jeung aing sabab maneh tercipta menjadi musuh aing wah tuh ya goblok aing lain pamajikan sia ulah macam-macam ka jelema ieu ieu teh jelema teh keur ganas ayeuna ganas kamari mah bonteng ieu teh jelema teh keur nguriling nangan taning anya serang nangan lawan can nyaho digetih sorangan cobaan teh sirahna dagor kulingis kuat modar tong bejakeun kurang ngajar ya sok di nu lega jeung aing maneh sangaran dewek nya Firman wah anjing Firman beungeut kieu terus teu pantes teuing sia teh nu balik sadua rek ngaran aing Ruli mah buleud sia teh ieu mah gepeng jiga cangcut angga jadi waduh angga jadi pantesna beungeut kieu mah ngaran maneh Jumanta eta we ya didaguan ku aing Jumanta ayo dor aing nya aing sedanten wala dia pala tamtama ayo kepung wakul buaya wangat tewak si Arjuna mangga lamun teu salah ngaran maneh Siti Maimunah
Kaula Arjuna lain Maimuna cek saha ngaran kaula eta cek anu beureum beungeut si cepot tapi ka kitu-kituna ka aing podaran bae anjir kuat goblok teh iya kuat Allahu Akbar subhanallah anjir edan ni jelema apa itu iya modar sia iya wah tuh naon Kang aduh gitu-gitu teuing mah dunungan aing si Messi we deuleu tendangan nepi ka kitu deuleu tendangan tanpa kaki gitu dah halah model tendangan si Messi baheula bisa penalti teu asup nepi ka ayeuna ingetkeun ya aing teh soalna aing jeung si Messi teh babaturan teh babaturan ti mana sia mah teh apa si Messi baheula na kumaha baheula tamaban asli pes pana teh butut teh nih ngaran maneh Didin aing Arjuna lain Didin cek saha ngaran aing Didin cek anu panjang cicungigna si dawala nepi ka kekieuna ka aing kurang ajar diperkuat cek anu hideung maneh ngaran Didin Saipudin maneh we maneh yep alah ampun Din sia Didin kurang ajar iya alah monteng ditongeng-tongeng Din ampun Din aing Arjuna sia ngaran lain Didin oh Didin Arjuna ampun iya motor iya maneh Arjuna aing Didi bener ketang Arjuna kurang aja di podaran ku aing iya wes sia ucing podar ku aing lesotkeun sadana moal anjing moal dilesotkeun ku aing sia nu geus oge kabur di podaran ku aing sia lesotkeun dina modal dunungan dibalangkeun lain keun bae antep nayagana naon sedeng meureun kitu dunungan dibalangkeun tulungan kitu sia teh ada moal naon atuh Aisyah meneueuh hariwang-hariwangna ka dunungan aing teh cek aing teh dunungan dibalangkeun tulungan sia teh kitu sok salah wae teh sok atuh teu ngadukung aing sia mah sok atuh jang dunungan dibalangkeun sok atuh tulungan ka itu tah yang ditita ku sia goblok aing aduh lan pegang
pranwe jenengan Sinatria dan Jaya Arjuna Berah Batara Zakilnya Penewan pati hutang wirang dek bayar wirang dibabat ku aing dening pusakaku kaula denawa ya Kang di mana dunungan lagragna tadi payon di payon aduh di mana lagragna aw tos aw caos gojojos urang mah waklieu anyir getihan saemer kudu dikaput agan dawala agan teu nanaon lagrag ti luhur henteu mun teu nanaon henteu nyanuhne agan ai teu nanaon mah tadina bisi agan kutuk ieu nya atuh teu kutuk ieu mah teu nanaon milih kitu agan kutuk ieu nya teu kutuk kupret mah teu nanaon ai agan osok kana kutuk kuya penglobati ngomong dawala bisi ngarukutuk di dieu saya mah agan angga bade di kumaha kan dipanah ku kaula dawala teh buta saya mah mahaling saya mah wilujeng akan mah di podaran sokoy sakaratu watir watir ke Inggris gitu nama tuh ayam rewasya dawala naon kawas lain hirup beragama we mani naon ceuk katerangan lamun mangi karuwas mangi musibah ucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun ieu mah mangi karuwas ayam kumaha lamun sia karuwas der maot hayang maot dibintih ku ayam sia teh benernya poho benar jelema majang benar-benar ini lanceuk teh nya ngana lobana mah teh bener sia teh mah doa Kang menta naon sia eta belum ketan belum ketan si goblok naon gitu yang di Baledo gua aing sia teh naon atuh bandring bandring ieu teh bandring jang naon aya Kang itu mau bandring jang naon diplakeun ku aing goblok diternak sia teh
siapa jadi pabukeun goblok gitu teh. Kumaha cik? Buta mah dipabukeun kita. Iya. Wah tepet ya gua ieu. Pasti. Haji Ruli ditinggang ku ieu kempes geuna. Sok tinggang Kang yang jauh Kang. Daguan gua ngeta. Hey, Sanu nekteuk. ada wah nu nektek. Ini nggak jadi ponok. Melit. Meuli ti euy. Buta mah masa asa ku aing daguan mutuman. Ai. Awas. Hey, Menyir. hampir. Lamun teu apal kana kopeahna jebet aing. Untung apal kopeahna tapaka duru. Duduk usaha. Ku aing. Ya iya. Haling. Jang Ahmad. Jurig. Aya naon Jumanta? Lain Jumanta si mentong aya hareupeun aing. Naon? Nah, teh nyo aing gubung naon? Abang boga rezeki. Rezeki naon sia? Neng eta mawa kadu. Lain kadu. Banyak kadu silver. Sia teh. Buta mah koeng dagor tuh man masya asa. Jegur. Ya, tinggal senjata aing mah. Geus teu sabar teh deuk cicing tuh. Oi. Hayu Raden. Si Raden ieu mah yeuh. Kejar Raden. Senjata aing mah si Raden babuk Raden. Cenah cinta teh buta. Majar teu menang harta. Geningan bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa. Cenah pada satia majar pada gumela cinta teh terasa hampa. Dina lagu boleh kita kompak. Boleh. Dina lagu boleh kita seirama. Tetapi tetap kamu masih musuh aku juga. Yang tak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu. Karena engkau tercipta menjadi musuh aku satu kabuyutan. Si goblok, si anjing. Tong kasar yang anjing wah teu meunang. Aku melihat kamu jadi pengen puisi. Si goblok. Batur mayang deungeur hayang puisi. Esok. Ketika aku pergi ke gunung, di atas gunung aku melihat ke bawah. Ternyata di bawah itu banyak sungai yang panjang. Ketika aku berjalan menuruni itu sungai, terlihat batu-batu yang begitu indah di atas sungai. Aku cingogo di situ sambil ngahuleng ngaraga meneng, sambil bebeten mengeluarkan sesuatu, yaitu kuning-kuning di atas air. Kuning-kuning di atas air mengambang. Ketika aku melihat kuning-kuning di atas air, disamakan dengan muka kamu, tidak ada bedanya. Karena muka kamu seperti waduk. Goblok, saya nggak goblok. Alah, Karawang 3 September 2018 Haji Buleud. Alah, modal coba iya iya deut teu
benang karasa iya teu benang deui karasa iya teu benang bae da lieur anjing iya 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 getih namung serat akang anjir ale-ale keluar duit getih gitu si ale-ale aing nyaho tong nipu kana lalajo teh sia karunya pan meh jiga teu menyawayang getihan dan lalajo ge apaleun pasti di jero teh aya getih teh jika nama di jero aya plastik dipencet dan lalajo geus apaleun teh bodoh makang kok udah hirupkan oh ya teh benang rek modar ngahina kene ka aing oh ya teh benang deui paduli goblok amekeun wayau katipu badan teh nyeri hati iya ayo daran poeng Syah Arjuna maju iya nyaan kuat maneh Jun urang ngadiep alah alah beteng aing ditajong aja ulu aget beudang anjing alah ulu aget beudang anjing aing hayang ongkek anjing 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 alah ulu aget beudang anjing alah anjing alah anjing mie keluar deui eta aduh mangkaning 7.000 parah tuh nyelap dina huntu tuh yang nyelap dina huntu aduh ampun Gusti Nu Agung lebar rambut ya lapar kene da dahar dewe naon sia teh hayang atuh hayang baca lebok tah bisi kurang kene hakan bisa tah nepi ka burber gitu walau sayang utah nyaho sayang baliknya 4 poe teh balik poyo aing kemari di imah pamajikan panayagan ngarumpul udah terbalik-balik salakina teh balik-balik aduh ngarumpul pamajikan panayagan ngarais budak ngajajar silih siaran aing nepi ka ngeunah gogoelan aduh ngaraliwat si anjing teh salaki maripu manehna mah ngeunah ngaliwat ngalamang ampun mang ampun mang please deh mang ampun mang aduh mang iya walau iya ke walau gal terkompak ya iya
Nah gitu pulang betong di goblok. Iyalah. Tobat. Hari siang meni kuat-kuat teuing atuh. Dagor. Dagor atuh namangna ulah kuleungeun ku batu gereja. Palu. Ku batu nya. Oh nya tuh mana batuna ge? Mana ieu batuna? Naon ulah tereret ka luhur. Nah itu hujan naon eh? Halo dok. Anjir utah goblok. Paingan hujan Hasyim sia teh. Saya teh ngutahan ka aing anu man, ngutahan ka abul mang. Alah leucir euy. Lecir si akang tuh. Kirimus ya. Alah. Aduh, aduh, alah, jangan diribut. Ada apa? Ada sesuatu yang harus dipaluru. Apa itu? Diem. Ikut aku dong. Jangan. Sedikit weh. Ini 18 tahun ke atas. Aku udah majehna ini. Ulu. Mun urang mah dikolornya. Nabut mah tara dikolor. Tara kapoe tapi tutung. Kapan kakak kab? Anjir koneng. Ibu siat. Ih. Aya nu busiat. Busiat. Aku seorang busiat. Sinen goblok. Sinen mempunyai waduk panjang. Kalau berjalan ngageang. Aku seorang busiat. Ai. Jaa. Goblok bisa perempuan ngaran aing. Aya naon ah? Tempo itu busiat, buta busiat. Ah, nu bener. Asli aing. Can nyaho busiat di kieu na aing. Cik hayang nyaho urang paluruh ku uu. Dalang uu. Urang paluruh ku dalang uu. Ku dalang uu. Cik hayang nyaho. Si belagu naon ai nu kieu sanes busiat. Nah, maknya busiat sapiring. Ieu mah lain busiat atuh kieu mah. Heuh naon? Modal. Modal. Atawa ngawalu. Atawa ngising. Si teh naon coelan kitu lah. Hei, naon? Tadi coelan cicing. Naon sia? Kereupan. Kereupan colek teh nu kieu. Nah, ya lauk nu bukieun. Lale dolog ka nu kieu mah ye. Nya di Cilamaya mah dolog nu kieu. Heeh. Tah, menang genep jeung lagrag di saeutik. Bae atuh. Kabar lumayan. Tak cing hati-hati gresel. Naon dari akang? Goblok, majar teker lele, wal kana sumut aing. Aduh, untung beuki. Alah sia da make jeung ngising goblok atuh da bener-bener teuing satet. Heeh. Ngajar eueuh di waktu aing ye. Awas ku aing dibekas ya. Waduh. Ieu denawa ngaluarkeun ajian bekah. Nyata ngaluarkeun angin tina sungutna. Atuh ya Arjuna kacangan aku angin barat taliwawang mangkahing bakal lagrag di nagara Amarta. Rasakeun si Arjuna awas. Rasa sia goblok. Rakat aing. Kabina-bina teuing sia. Tah sia. Wah, kacelang tuh.
hubung jelema leutik jeung ngacleng teu katempo sakilat jelema leutik mah deuleu si Aji goblok teh ngajedau ke dihanap paingan si goblok teh wah sia kuaing awas kuaing setan rasana teh sedawala dihanap teu aya kaluhur suwung ulah mana nya aya na bujur aing haneut teh asa terek jempe pisan we omongeun teh anak si Semar teh si Haji ku aing awas ya dipun palang kumalayang dikekan nawiati mangkahing bakal ditulungan ku Raden Kiat Gaca anu kiwarinya tenuju kakalayangan di awang-awang melayang dikekan nawiati ada cingap maksudnya tadi tulungan ku Raden Gatot Kaca sadanu turung-turungan nya tuh tolong 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 sa mau beja-beja itu jelema teh kumaha tolongan abi tolongan sanawawu aing ge saya barakai tulang 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 wes ya udah syah udah syah udah tareke tilu poe urang heureudang goblok sih teh heureudang meni geus mung teu cara kerhayangna naon sia goblok goblok urang ting nyapakan susu nang ieu teh meni lepet geus udang goblok aduh kunaon bala tiwas anom tiwas naon ulah anom aduh agan tiwas agan kunaon bot kuningakeun aya nu lolos agan katumaritis buta-buta tembus gitu tuh aya nu lolos ka tumaritis simohon bangsa naon bangsa buta agan bade ngalajawab pun bapak apan aya paman Arjuna nyeta tuang rama paman ge kawon kateter jajaten akan di Bekah ngaajian Bekah keluar angin tina sungutna jeung bau jeung naon keluar angin tina sungutna sumuhun tuang rama paman ge duka ka mana
bapak mana kumaha? Duka pun bapak kumana nasibna kan. Boa pun bapak tadi diperkosa kan. Tulungan, wae tulungan, bos. Iya. Ayo boro-boro. Ajar ayana naon kalapatan di si Mabdi sun modal ya kalapatan di si Mabdi teh naon Hayang nyaho ka sia terus aku anak sia jik ya kurang ajar ka bina-bina teuing sia modar ku aing siap cuman what nah eureun deuleu Ya waduh. dorakati aing kapentar gelap beureun sia anu nguju sia ka bina-bina ayana agan aduh agan nuhun agan adi tenggelan teh lawan wae cicing teh tiasa gelut di si Mabdi agan yo nuhun agan nuhun upami daya agan panganten di si Mabdi ai ditenggelan ku batur teh lawan atuh lain cicing wae lawan laras agan laras bergerak atau bergerak kaki bergerak lain ngajedok wae atuh tak kobel nuhun agan tapi bina teuing atuh teu tiasa gelut agan diajar ka si Cepot mah jago wa si edan sabab si Cepot mah dina waktu sugan aya penyesalan si goblok da eueuh eta teu ngeunah aing dikobel-kobel Ya waduh. aduh nah ajar kata kacau what anjir edan sia awas ya ku yang rasakeun aku yang gatel gaca Goreng muntang motokeun aya. aing boga sian bekas ya canaon jauh si teh kayak daguan goblok atuh jauh we si teh kayak heula nanaona sia rasakeun gatut kaca rasa sia acan suhu cicing panayagan goblok si teh pindah ke Malaysia aja gitu tau kayak di dia sia gitu aku anak dia rasakeun aku aing boga jian sok karasa sia beungeut tiga babon gitu ya teh kebena-bena teuing modar sia goblok urus beungeut tah beungeut tiga babon keur ngaheujeun sia teh halis kal turun naik ini awas ya ku yang di podaran kabeh sia wah naon buru-buru lompat ulah Astra jingga hilap ka ingkang ramanya teh Semar Badranaya
bakat tingku soak ti Astra Jingga lumpat sakalumpat lampet Semar Badranaya dikantunkeun di Tumaritis margi ieu Astra Jingga jeung Dawalat triwas ningali kasaktian ieu denawa anu kagungan ajian bekah atanapi ajian di podaran ku aing siapa Badranaya di podaran ku aing naon ya teh agana tuh kalapatan di si Mabdi teh naon tadi si Mabdi mah teh apa naon lepatna di si Mabdi teh ieu teh nu kasalahan naon hayang nyaho kasalahan maneh naon kesalahan di si Mabdi sabenerna maneh teh teu boga salah Aman. Ih, aman. teu boga salah maneh mah salahna naon eueuh salah ngan aing hayang maehan maneh sakitu we eueuh salahna naon aing mah hayang maehan maneh sakitu titik tuh deui geura tegakeun kategaan paeh awak maneh nyaho maneh ieu naon bedog leres ngan tina kulit sumuhun ieu Semar lami-lami pasrah ngeunaan ieu kajadian ya atuh ai keukeuh peuteuh teh ngomong teh teuing sieun tegang pati lali dunya syawarga gunawiayu papatang pada perlaya caang bulan 14 tegeuneuh jeung teu maleukmu jalan gede sasapuan mangga bener Ridomar mangga ieu Semar Badranaya balai uningan naon kasang tukangna ieu patih ngalanyawa Semar atuh kaluar tina wujudna nyaeta sukma anu sajati sukma Semar Badranaya kaluar tina wujudna nur cahaya sekaringwang nur cahaya sekaringwang cahaya gilang gumilang ya gilang gumilang hayang nyaho naon ieu jelema teh Mar Mar si Semar meot dulu Mar soak meureun nepo bedog geun bae aing mah dosa teuing da tadi paehan ku aing da manehna mah sorangan hideng ya geus maneh paeh mamar aing gampang nyata maling layang jamus Kalimusada tina leungeun nyata tisi distira dibawa ku aing layang jamus Kalimusada ku aing sing horeng kasang tukang nama lain aing teuing nepi ka hayangna mah da tujuanna nama jelas kini hayang layang jamus Kalimusada lampang kagungan negara aman eta geuning marukana teh nyaho meureun kieu aing mah kikian teh bingung saha ieu ulun-uluna Astra Jingga anu lumpat nyaeta ti Tumaritis mangkaning parantos dugi ka Cikampek bade lepetol nanging emut bumi Semar ka Kantun atuh lajeng ya Astra Jingga wih deui ka Tumaritis ya poho aing bapak aing ketinggalan nah ya Kang Jol ngabalenyang
aing soak neuneu peputa bapak aing tinggalin dulu ruas aing nyaho inget-inget rek asup tol dulu kitu ge aing inget aya entog jika bapak aing rasa inget ke bapak aing demi along aing balik deui we aing kitu teh geus mayar geus naon aing aduh mun entok mukul gue meureun salah asup aing euy punten gue mau disangka bangsa ada bener itu mah aing le nah mah jeung bener aslinya mah aing tuh pantun lagi ditulisan aya lambang cinta urut paku ya mau dijual ku si Gareng tuh anu si Gareng meueuh di dieu dewana ah bener mah bumi saanya kan napot saya teuing saha salira ulang cepot wawuheun kakak ya pasti wawuh aing mah artis atuh samong sia mah tuh wawuh kumaha aing mah artis atuh da sok aya na TV baheula keur Abah Asep Show tahun baheula jeung si Sule dina net TV BSW bukan sedengar wayang pasti apaleun aing mah artis can dina YouTube lain Yusuf dawala tah lamun ka sia aneh da sia mah teu tenar nyaho teh mana ngaran abdi cepot lan apaan itu bapak maneh cepot naon bapak maneh ti Hongkong hayang kasih emak meureunan hah hayang kasih emak hayang kasih Yanti ya dengekeun ku anjeun iya teh bapak maneh cepot bapak maneh di mana ya bapak dewek ulah ngaku-ngaku ente bro bapak dewek mah ieu hideung beungeutna bodas leumpangna ngadedon eta bapak aing tah eta nu disebutkeun ku anjeun teh bieu teh cangkangna tak ieu eusina oh udah bapak aing disuuk cangkang aya eusi ari bapak majang bisa bisa mancala putra mancala putri bapak mancala putri wungkul teu mancala putra cicing bapak mah aya cirina naon seungit sampingna punten Pak kumaha Kang bapak dawala bapak gila teh si dawala geus kitu teh aing aduh bapak bener ieu teh bapak ieu teh bener bapak ieu teh bapak ieu bener bapak aduh bapak balik dawala demi Allah bapak ieu cih kayaknya bener teh bapak ieu urang paluru sok nya Kang diam otopsi nya wah bener dawala bapak naon cirina sikina hiji gas alah pak naon sapot naon naik bapak teh awak bapak geus dibawa layuna kue teputa ari ieu tah ieu mah eusina aya kitu bapak aing teh aya cangkang aya eusi kaos koaci leuh ari bapak kumaha tah bapak teh kikian teh hayang nyaho dalangna sahaja naon Pak bapak teh hayang apa dalangna nah bapak teh apa ti mimiti dalangna saha teu apa aduh atuh bodoh gitu mah na maneh apa dalangna Pak saha tah si dadan lain dalang ieu jang ieu dalang inung rusuh bibit rujit ieu kejadian nah apa di negara Giripataka ngaranna nyata Prabu Kanakamurka gitu Pak tah bapak rek ngaran lamun nanyakeun jeung bapak ngabeja saha itu jeung anjeun bejakeun ngaran bapak Sang Hyang Riksa Maya Sang Hyang Kalimaya Riksa Maya Kalimaya sama batu atuh
Oh gitu Pak. Nya, ayo urang corak di Bapak Jang. Siapa ieu Bapak? Teka catur di jalana ieu patih kalagunu saparantosna nyanak layona badranaya lajeng ngajugjug amarta nyaeta maling layan jamus kalimusada atuh teu hese malingna malumieut senopati gagah luar biasa dicana ka ieu nagara Giripataka. Pangapunten Gusti Prabu. Lingih rai. Datang ngademeng. Datang ngademeng. Wah, Ewuh mangkulingan rana denira. Gus hasil anjeun rai. Parantos Raka Prabu. Ieu layona si Semar teh ieu, da ieu layona teh. Aya mana anu ngaran layang jamus kalimusana nu mana? Nu mana? Pati. Nah, ieu layang jamus kalimusana teh Raka Prabu. Ya kadeukeun raya kadeukeun. Nuhun rai. Kumaha maehan si Semar teh hese? Henteu disodoran bedog maot we. Ya, gampang mendingan. Heh, jadi kadekeun acan. Nya teh mungkin bedog maot teh bubugu. Gitu. Wong nagara Giripataka. Dah saha? Ulah kaget ya kaula. Ai. Kaget saha anjeun ngaran kaula Sang Hyang Riksamaya. Uluh jelema wani-wani ngaku Sang Hyang sia. Sang Hyang Riksamaya. Rek naon anjeun datang ka di Riksamaya? Rek nyokot eta nu cekel ku sia. Namane nyaho ieu naon? Layang jamus kalimusada. Ya. Nah maneh apa saha nu bogana? Apa? Saha aing? Mana kena bohong nu bogana geus maot beleguk. Mana? Iya. Oh iya nu bogana teh. Bener. Tengok ku sia. Oh ya. Anjing. Aki-aki goblok teh sia. Sugan teh maot teh bener si babal teh. Hei layang jamus kalimusada kadeus. Ngusik ulah mani ngahudangkeun macan turus ya. Heh? Wani keneh ka aing. Jogol di luar jeung aing. Sok. Tungguan namun sia wani jeung aing gelut, tungguan di luar jeung aing hanyau. Ye. Penasaran aing dican gelut-gelut acan punten jeung aing hanyau sia. Eta bapak aing. Naon akang? Asup ka karaton kasep beungeutna. Ai keluar depek deui. Teu hayang eta make baju eta we sapopoe kitu nya. Mun urang mah geus we. Baju nu rapi kitu sapopoe. Ih, Kasep ongkong. eta we nu jiga entong. Ampun, lebih ka kitu.
Ganjaran kuai Sapatranaya sok wap nyangka ngajedog aing buset anjir edan aki-aki anjir ya rasakeun oleh-oleh teh aing ye pena stiker sayang kumampara ieu pati dijamak dening Semar Badranaya leungit tanpa lebih hilang tanpa karana dadia resi narada kebayaning dewa ya nyangka bodoh kaing aduh Kakang Semar ampun warah tidak warah eta kepret mun Gusti nu agung ieu kolot deuleu ilmu aduh Kakang Semar nanaonan sia heuh ai apa omat eta ilmu ulah kabdi lamun aing buka ilmu kieu resep teh jangan kumaha aya awewe ngaliwat geulis neng bogoh teu Kakang pasti henteu nyebut teh henteu bener neng teu bogoh bener teu kajauhan ku aing parsot Kurawa nanaonan sia teh aduh Kakang Semar disim abdi masalahku kenek ai kenek kumaha supir disim abdi mah ngiringan wae haling-haling sia haling sae mangga haling sae ini sae mangga ini sae mangga ini sae mangga ini ini innalillahi wah innalillahi aduh wah siedan nepi ka kitu-kituna sia Badranaya monar sok emang aing teu pecus dengan tiga jauhan iya alah iya bangsat rasakeun nya teh aing pena stiker sayang kumampara ira jadi jamak dening Semar Badranaya leungit tanpa lebih hilang tanpa karana dadia otipati Jagatnata Raja Triloka nyangka teu neuleuh aing ka sia Kakang Badranaya nanaonan sia heh aduh Kakang Badranaya saur abdi ge abdi mah kenek Kakang Badranaya mangga nyengakeun sadaya-daya anjir semaka pihatur mah ditarima pot nanaonan ieu teh mang teh ngariwahkeun alam dunya mang teh kumaha teh semaka pihatur mang ditarima dawala nanaonan ieu teh mang teh nanaonan dengekeun ku maneh pot naon sia teh Kakang Semar kaula teh initna tina kahariwang Kakang Semar hariwang naon alam dunya kiwari parantos teu saimbang kayaanana bencana di mana-mana tak kaula teh hayang ngabuktikeun naha ieu layang Jamus Kalimusada teh masih keneh aya maunatan ataupun henteu nah ieu layang Jamus Kalimusada teh masih diriksa ataupun henteu geningan mencil ieu layang Jamus Kalimusada ayeuna tetep aya dina naungan utawi perhatosan salira kaula masih regreg upami kecalanama
kahiji gitu kaduana kaula teh apanan salira teh lanceuk kaula Kakang Semar diondang ka sawarga iraha Kakang Semar kersa ka sawarga boro-boro Kakang Semar ka sawarga ngalongokeun teu ai kieu mah panginten salira penak jeung kaula teh sono Kakang Semar hampura otipati dewek salah sangka kasih lain geningan si lain tetinakannya hampura we dewek lain naon bisi kangaranan di dunya loba jurik anu nyiliburi setan Sumarama kelong anu newo-newo syukur kitu mah jangan geningan maklum di dunia jika bener padahal salah jika salah padahal bener sing horeng agama lain jika tapi agama kudu bener-bener keluar tina keyakinan agama lain rarasaan tapi agama kudu make rasa ucu sakitu we ti para kanca hapunten tina samudaya kalepatan sakali deui mudah-mudahan pangarsana nu kagungan maksad nyata bos tala sakula wargi cing ditetepkeun dina rahmat jeung pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nongton, salamet anu ditonton, sakali salamet tetep salamet. Sakitu ti putra Giri Harjatilu permios sanes teu sono, pamitan sanes bosenan, sanes waktos urang tiasa patepung lawung deui. Cag atur nuhun.